pikiran banyak tuh ngenahin nyala menjadi wali ngenahin jadi ulama mah di akhirat nasana araraman tina neraka nyana guling gak sada bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh bolak balik teu bisa hudang nyana salat kayak ngedeng deui nikmat meureun menjadi wali mah ke di akhirat teu mamawaseun cakubahan nu ditakeun ku si Bahlul kieu sapoe dua poe saminggu nyana keur tenang-tenang kieu bae nyana di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macul joket tuan raja teh saha eta kula saha sia Abu Nawas keluar aja eta naon teh teu macul di dinya deuk melak cau manya melak cau di luhur cek jana teh geus pokona mah sugan jadi be cek jana manya melak cau di luhur atuh jamal jadi ka jeung kumaha ge kuduna ge ditaneuh melak cau mah ulah di luhur sungsunan aing manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tageh aja kawan aduh karena sehatan kedua kali Raja Harun Raja sial teuing je bener oge tak Abu Nawas kok nyahoeun aing hayang jadi wali gas atuh turun sia geus saya geus kaharti mah gua lagi deuk turun tadi tuh mampir heula teu aram kula mah kudu ka istana mung ke mah tempat Ki Golkar tempat di mana ini Abu Nawas ka ieu tinggal raja baik dua penasehat hiji Bahlul dua Abu Nawas ceknya jangan aredan kabeh tau panggil Bahlul tidak ka dia Bahlul coba tudaekeun kunaon cenah tudaekeun anak wallahu alam cek anu diutus coba tidak ka dia Bahlul tah si Bahlul tidak ka dia jeung Abu Nawas aing hayang nanya anu sabenerna coba kumaha aing nyeri hati aing ya hiji bakal mamawaseun ya aing cak si Bahlul tah mah kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cekeun coba aing ngobrol anu sabenerna coba cak dia dikatakan itu Kiai Bahlul ulah kiai aing mah lain kiai nu edan aing mah nu edan Bahlul tah kitu sia kita kali itu ku tuan raja rek naon saya rek nanya lamun dek nanya lain aing nu tita ka ditu raja nu ka dieu maknya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong wih nu edan jadi gatuh aing mau ngomong ku mah edan cieunan sampaikan tinu edan ka ditu datang ka Abu Nawas tuan Abu Nawas ulah make tuan Kiai Abu Nawas lain kiai aing mah satu nu gelo sarua jeung nu tadi itu edan ieu gelo ieu mah dengan hormat tuan raja titah ka ditu cenah aya naon cenah nyana geus teu bisa hees rek nanya masalah bejakeun ka tuan raja moal aya wali moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana eta mah pinuh ku paharaman lamun endek datang ka dieu eueuh ti dituna gentong nyamperkeun gayung cih sarua jeung tadi teh mah cenah bebeda ka tuan raja sakumaha tadi laporanana siapa tetap apa ku aing cenah dibui bae kitu coba bui eta Abu Nawas bui beres tah budak dibui Abu Nawas jasukeun dilayat ku raja Abu Nawas ulang ieu tah gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui jangan ngeunahanan dibuyan sakna nikmat dain libuyan makulat teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa gua mah minta rada kebelan bae dibuyina cakena teh sial teh cak tuan raja sugan teh menyeri dibuy horeng ngeunaheun aya mah kieu bae nu mantak dibuy ge lain sabuy-buyna aing mah nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali syarat jadi wali mah heueuna naon hiji ulah sok hees di luhur kasur nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja
nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus, nomor kaopat ulah sok hayang boga naon, sakitu doang syaratna nanaon nanaon berat. Kos kitu syarat jadi wali mah. Nu bener bae, nu bener simpulna kumaha? Oh, kakarak ngaluarkeun dalil. Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu. Begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas. Ulah sok rerejengan jeung nafsu. Lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan. Lamun anjeun ieu digiring-giring ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali. Sebab wali mah teu boga rasa diri mulya, teu boga rasa diri agung, teu boga rasa diri aya. Geus panghina-hinana, pang lemah-lemahna, rudin-rudina di dunia tak mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula neuk guguru atuh ka anjeun. Atuh eueuh masalah deuk guguru mah. Ngan kudu kaluar ti istana. Geuk siap kula deuk kaluar ti istana. Ulah siap-siap kudu bebeneran. Bener. Karak kaluar istana dibikeun. Kerajaan dibikeun. Kaluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji, calana hiji, serba hiji, teu meunang make kendaraan, lempang cumplang campling, guruna Abu Nawas. Kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas, sanggeus tadi dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya, satungtung boga rasa agung jeung mulya, eta teh nyaruaan jeung pangeran. Nu agung jeung nu mulya mah pangeran. Urang mah kudu ngahamba nu sah bener-benerna jadi hamba, ulah boga rasa naon. Kakarak didinya saeutik. Geus teu boga rasa naon, kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakarak. Ku jelema kuari mah di kota teh diome teh nyahoeun eta raja, huluna di kitu-kitu. Desina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak didinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid. Baheula aing di raja-raja di dunia, di akhirat mah bakalna disiksa. Kuari aing dihina-hina di dunia, di akhirat aing bakal jadi raja. Tuh karaknya nak bebeja deui ka Abu Nawas. Geus nyahoeun Abu Nawas ge. Makom demi makom geus dilaksanakeun. Cak Abu Nawas, wahai Raja Harun Ar-Rasyid, kuari kudu jadi raja deui. Ieu naonan raja deui, pimpin umat. Lamun umat tadi pimpin ieu bahaya. Anjeun mah boga wewenang, anjeun mah boga wilayah, anjeun mah keturunan anak keturunan ti dituna keturunan ti sahabat. Nah, pimpin, dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia. Tita jadi raja deui, dipaksa kudu raja-raja. Jadi raja deui, jadi Harun Ar-Rasyid ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah, ngalempeng-lempeng umat, ngarapi-rapi umat supaya umat ulah sasar, diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat, kuari mah supaya umat hayang untung ti aing. Beuh, cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh eueuhna naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum pahe para umat deuk diajak ka Gusti Allah. Geus kuari mah ulah boga pikiranna naon aing mimpin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah. Tamun geus kos kitu los jadi raja. Mun masih kena jadi raja, bohedo karena dunia boro-boro jadi raja nasional, jadi lurah moal berat, moal becus, moal bener SPPT aya 2. Geus kumaha tuh kaditu na tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun deui kumaha. Boro-boro jadi lurah, jadi arat dia moal beres. Moal beres. Masyaallah, tah kos kitu. Dididik, jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh. Atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru.
hayang maca Quran ge kudu boga guru hayang bisa maca ieu bae ge ini Budi ini eta kudu boga guru Masya Allah tapi aya murid ngaleuwihan ti guru kadang-kadang aya Hasan Basri boga murid ngaranna Al Habib Ajam dididik ku nyana cumplang campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu beres kawalianana geus kanyahoan kuari muka pondok pesantren biasa geus di mana-mana jadi kiai dakwahna lurus geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia hiji bae ngalempeng-lempeng ngajak manusia eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh didatangan ku Ki Hasan Basri guru Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad ya Baghdad Hasan Basri ti Baghdad Basrah gunung sekitar ieu laluhur tapi hate kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatangan ku mama Alhamdulillah didele ku mata zahir didele ku mata batin ku Ki Hasan Basri berapih geus bener-bener lillah segala rupa namagahan ngajina lillah berjamaahna lillah kadatangan tamuuna terus balillah diperhatikeun ku Ki Hasan Basri bagus geus datang ka pangkat kawalian anu optimal sempurna datanglah ka waktu dahar sore dahar roti aya segala aya macam-macam aya pas dek dahar aya tukang menta-menta Assalamualaikum Waalaikumsalam didele wah Habib murid hampura guru kuna ke dicokotan tah naon-naon nu aya roti nu aya di dinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta aya lauk daging ayam segala rupa dibikeun aya sanguh dibikeun sedangkan Ki Hasan Basri teh duaan deui mawa batur jadi 3 di dinya pas rotina 3 dibikeun kabeh cara ricing di hareupeun meja kosong cak babaturanna teh cenah wali yang murid mama kayak gitu munnya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang bener gak ya baraman atuh lah dibikin kabeh oh ya mah maneh sangki ieu mah tinggal ngelapan bae jadi Hasan Basri nama cicing bae cek babaturan nu saurang cek saurang deui kiai ieu tadi urang geus gahayal dahar ti isuk geus dahar pas deg dahar kunaon dibikeunan kabeh tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nya pancen cak kiai tadi di imahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali kula mah atuh percaya bae mun nya ge nyana wali minimal dipotong-potongkeun urang sapotongnya na sapotong ieu mah beak kabeh ya wali kos kieu cak itu dihormat urang nu geus puguh dihormatna jadi henteu dihormat Hasan Basri kieu aing can karti Hasan Basri teh wali gede aing can karti cek tapi ku aing milih nya teh wali geus pokona teu misleuk bae teh murid aing teh geus diangkat jadi wali cek tapi emang ge ieu kos kieu nyaho cek mati karti keur gumreng bae ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya 3 dibere kabeh atuh seserian wah hehe bose betul cak baturna anu disuguhan urang nu daharnya na pagi kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh nu dua mah ngomong mah tapi Ki Hasan Basri mah ngan saukur kieu da ngingin ka harti tetep ngingin ka harti jol beta Ki Habib teh datang di hari emang teu dalahar cek canda ke dahar naon kayu di dahar ngan teu ngaromong di hatena masing-masing ye
ke sakedeng deui urang dahar nikmat luar biasa kakarake ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum waalaikumsalam cek Habib teh waduh ya alhamdulillah kula kamari ieu boga panyakit teh cager cek manehna tak ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duit cek Hajan Basori tuh eta meureun ieu dibuka ku Ki Habib datek sedangkan nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyesa roti hiji deui dibikeun tadina opat nu tilu dibikeun nu hiji henteu sebabnya ana pantiluan pribumi saurang nu dibikeun nu tilu nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh tangan hiji doang mun kurang di dahar ku tiluan kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan kan gitu begitu datang tak eta teh tabu diumbrakeun di meja cek misa urang deh tadi mah bikeun kabeh eta rotinya ieu loba jasa pan moal ka dahar eta tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru nama jadi walina tahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan bener geus ka ambeul wah ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu eta mantak kieu Hasan Basori beres dahar Billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Allahu alam bimuradihi wa dzarla ninggal sirah Muhammad utruk tegesa ninggal sirah Muhammad alladzina takhadhu ingong ake kang panana deakeun ya alladzina kabeh dinahum ing agamane alladzi kulipu kang den perdia alladzina kabeh ing ladzila iban ing memengan walahwan lan anggur-angguran bistihzaihim kalawan ngaguguyon genale alladzina bihi kalawan di wa gharat lan nipuhum ing alladzina opal hayatud dunya kauripan dunya fala tata'aradhum maka aja mingosira maka aja tata'arad mentakeun sira lahum gadu alladzina wa hadza lan utawi kilaiki ayat wa zaril ladzina takhadhu iku qoblal amri bil qitali tetep ing dalam sadurunge parintah kalawan perang wa dzakir lan ngelingan sira Muhammad istigasa mituturan sira Muhammad bihim kalbihi kalawan Al-Qur'an bil Qur'ani tegese kalawan Al-Qur'an Allah saing manusia li Allah tubsala nafsu derepan yanta oranana den pasrahkeun apa nafsun awak-awakan tus selamat tegese den pasrahkeun ya nafsun ilal hilaki maring neraka atau rusak
Bimaka sabat kalawan barang kang ngausaya nafsuna mila tegas ngamal ya nafsun laisa laha kang orana ikut tetep kada nafsu min dunillahi saking salian Allah geri tegas salian Allah waliun sapa kang upaya nasirun tegas kang nulungi wala syafiun dan orana sapa kang nulungi biamna kang nyegaya syafian la saking nafsuna lazaba ing siksa wa inda dilan lamun nebusi rakula adlin kalawan saban-saban tebusan tapi tegese nebus wa inda dil gitulan lamun nebus ya nafsun kula adin kalawan saban-saban tebusan tapi tegese nebus ya nafsin kula fidain tege kalawan saban-saban tebusan la yukhad maka wakal ora den terima minha peminam minha saking nafsun apa matub dabihi barang kang den gawe tebus ya atau matab di apa barang kang nebus ya nafsin bi kalawan ma ulaika utai mangkono al muttaqiduna iku alladzina wong akeh kang den pasrakeun ya alladzina kabebi maka sabu kalawan barang kang ngausaya alladzina kabeh lahum ikut tetep gadua alladzina sarabun utai umbian min hamimin saking banyu kang panas ma'in balagon nihayatul hararah tegese banyu kang tumeka ya ma'in kalawan ketobing panas wa adzabun alim lan siksa kang larang mulim tegese mulim tegese kang ngalarakeun bimakanu kalawan barang kang ana ya alladzina kabeh yakfuruna iku pada kalupur ya alladzina kabeh bikuprihim kalawan kufure alladzina bikuprihim kalawan sebab kufure alladzina dia menuluykeun ayat kamari maksudna kangjeng memeh diinstruksikeun perang na ye aya instruksi ti Gusti Allah dalam rangka dakwah nak cek Gusti Allah Muhammad lah eta jelema nu diajakan ku aranjeun hajunya nang ngalelewe kana ajakan anjeun yane kana agama ngalelewe ngaheureuy-heureuy nyana teh ngahina-hina nyana eta teh balieuran bae tinggalkeun heula untuk sementara. Kedua jelema anu katipu ku kahirupan dunia sehingga nyana teu beunta mata hatena teu neuleuh kana agama nu lurus ta eta ge balieuran heulanan geus rada tiis sugan asup wa dzakir bihi antubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Tugas anjeun mah mat cek Gusti Allah ngararapih jeung ngabeberes makhluk supaya nyahoeun ka pangeran nu asli nu ngadalem langit bumi katut eusina jeung supaya nyana ngalaksanakeun instruksi-instruksi perintah-perintah Allah. Coba lalaunan macak Gusti Allah balieuran heula tinggalkeun ke datangan deui ulah datang ka nyana terjerumus ka neraka ku sebab nyana can nyahoeun ka pangeran nu asli. Tugas anjeun teh dakwah supaya nganyahokeun manusia nyaho kana bener. Lain haju ditinggalkan geus lah aing mah moal hayang deui ka sia jadi siapa diri naon kitu ngaranna diajakan ge kitu-kitu kene bae geus aing badak indit teu meunang kitu ta nabi mah teu meunang kos kitu kudu tenang arahan kumaha carana lamun urang ngampakan kayu bongkolna kayu Ambon uratna sing paringkel eta here hese jasa kudu ku ahlina lamun nu lain ahlina kampak beak 12 can kumaha can kuku bae tapi lamun ku ahli nama dideuleuh gonyan oh ka dieu uratna trek lalaunan ke ka dieu deui trek lalaunan ke ka dieu trek lalaunan ternyata sekaligus lah urang nu neuleukeun aja ngeunaheun nu neuleukeun ngeunaheun asa deuk bisa begitu urang ngampak tuh kelek sengkleh ku ahli dawa babar. Ieu mah hese jasa ye kunyana ge geus dikitukeun hese geus dikitukeun hese ditangtungkeun kunya di beji.
Moal nyahon ka beji ku mah lain kampung beji mah. Beji ku cenah. Trek. Wah, langsung dikampak. Engke beulah sorangan. Ngabeji ge aya henteu nyaho uratna mah tetep bae se bae. Ngabagal bae ngabagal. Tapi lamun nyaho uratna mah tek ngeunah. Awewe ge awewe eta sarua jeung bongkol Ambon. Hese teh awewe teh. Beuki berat mah leuwih berat awewe mah. Wah bagal bae sesuai jasa. Tah, ieu teh kudu dibeji. Kampak geus teu bisa geus teu gampang. Eta nu maca kaju pepegatan ancur-ancuran padahal mah anak geus 5. Tapi tetep bae teu bisa dilanjutkeun deui. Naon eta? Lantaran ieu ngabagel. Wese, lain hese deh. Wese jasa. Hese. Pan aya awewe mah hayangna kieu. Babari sebenarnya awewe mah hayangna. Kak. Deuk kotanya. Mana tuh duitna? Sabaraha butuhna? Butuhna aya bener mangsa 2 juta mah. 3 juta. Wow, abang sayang. Kos kitu eta. Awe mah hayana kos kitu. Geus dieu momoy. Balik dia nanti kota. Aya balanjana, aya. Kira ada ka kota deui. Bisa di ka kota deui disadiakeun dia tah 5 juta. Bah, atuh jana ge geus kikiran bae. Eta awewe eta kos kitu. Lamun dikurangan deh kurang. Sabaraha butuhna? 2 juta. Jejae ge 500. Asana saminggu moal nyambel-nyambel. Kapangi mah kapangi. Sakumaha jeung musuh. Lah eta beji eta kos kitu beji. Eta kos kitu beji, masyaallah. Hese. Hartina kudu nyaho urang. Orang lamun keur boga bere ngan tetep dinasehatan ye duit macekel bae lah itu butuh mah ulah boleh dipake cek urang teh cukup tah nasehat. Jadi ketika nyana minta deui urang teu boga iya atuh aya boga mah insyaallah ye ge keur usaha ieu macekel bae sakitu can aya ke 2 poe 3 poe deui masalah boga eta ngaranna nyaho urat. Nah uratnya lagi atuh geus pahamun nya ge. Lamun jauh duit cek urang teh ge 500 tah ai neuk los bawa henteu geus sabodo lah atuh ujianna di beji ge hese eta jadi eta urat da masyaallah kudu leuleuh jeung awewe masa kumaha nampak endog beubereum goyang-goyangan peupeus acak-acakan ieu eta masyaallah. Nah dakwah ge kos kitu. Bayangkan coba Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umurnya 900 tahun nyana dakwah datang ke 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul. 400 tahun diangkat jadi rasul nyana dakwah bae terus datang ke umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50. Coba cak Kangjeng Nabi Nuh eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun. Ditinggal mah Kangjeng Nabi Yunus dakwah kakarak ninggalkeun doang ge eta disiksa ku Gusti Allah. Bentuk siksaanana diasupkeun ka jero laut. Antara jana ninggalkeun kaum cak Gusti Allah kunaon haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh Yunus urusan aing cak Gusti Allah siapa dakwah mah dakwah bae. Tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh ku urang teh kudu dijadikeun contoh, dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi na dakwahna aya metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae urang turutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan konsepna ti baheula di zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim datang ka Kangjeng Nabi Isa, datang ka Kangjeng Nabi urang, wah beh dakwah teh kudu ngalepaskeun dunia. Lain haju nyeun proposal. Dah, teu ieu mah geus, ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal, ieu mah dibarengan ku Syaithanir Rajim. Eueuh ti baheula deuleu Quran ngisahkeun berbagai nabi. Nu acak-acakan dakwah lamun geus hayang dunia
gas moal luhur agama moal luhur saya tiga-tiga can moal bae ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia lepaskan tina dunia urang lamun ngadengekeun lamun urang kayak dihareup bakal aya sejarah Kangjeng Nabi Ayub ngan jauh keneh bakal dihareupan mah urang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub mah jauh keneh asana bangsa aki-aki maka buru paeh ti heula rame jasa mangkana ya Allah Kangjeng ya sakedeung deui mah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna begitu dakwah terus nyana ngajakan nyana ibadah nyana ngadoa digoda ku setan terus bae nyana mah salat lah cak setan teh eta mah ibadah jeung dakwahna ge sakitu husuna ge nyana mah hayang dunia tamah kos kitu ya Ayub mah jujung kelan salat dakwah ka unggal lembur tamah neuk kumpul-kumpul dunia dibuktikan ku Gusti Allah dunianya na dibelem kabeh ku Gusti Allah teu boga sasiki-siki aja tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah Kangjeng Nabi Ayub salat goda deui ku setan tetep dakwah we geus teu boga naon Kangjeng Nabi Ayub geus eueuh sasiki-siki acan dakwah lah cak setan tama dakwahna ge tama hayang supaya anakna jeung keluargana rapi bareres tama sararehat tama tetep bae nyana mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah bueak kabeh dihareupeun nyana kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh pamajikan masih keneh aya 4 dakwah terus Kangjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung eueuh anu nuturkeun masyarakat lah cak setan teh mah nya mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere penyakit ku Gusti Allah ateu borok kabeh sakujur awak bam harta geus eueuh nanaon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kangjeng Nabi Ayub mengajakan bae dakwah terus satungtung masih kena bisa lempang Kangjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karak pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung Kaguha diamparan kudang daunan cak Kangjeng Nabi Ayub ulah diamparan kudang daunan masih kene dunia tama kos kitu mah ulah Kangjeng Nabi Ayub geusik nu aya bae geusik nu aya beres kieu Siti Rohmahna bolak-balik kadinya bolak-balik geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noel ka Kangjeng Nabi Ayub ka bu harta geus dibeakeun ku Gusti Allah anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang awak geus eueuh tulang geus kadeuleut atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak kumaha teh Kangjeng Nabi Ayub indit sia rahmat indit ulah ti aing masih keneh sia kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teh mah lain deuk dakwah kos kitu mah indit ulah ka dieu deui pokona tinggalkeun aing masyaallah saha nu kuat coba kos kitu saha nu kuat tah eta kos kitu Kangjeng Nabi Ayub teh aing mah hiji bae Allah jangan teu jaritakeun coba siapkeun proposal Gusti Allah hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajen kumaha ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana nanaonna pasrahkeun ka Gusti Allah Kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu Kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu susah Kangjeng Nabi hiji mangsa Kangjeng Nabi keluar ternyata si Abu Bakar aya di luar gerbang panasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa sabaraha poe mah kula mah geus 2 poe kula geus sapoe cenah sampai sapenting teu dahar kula geus 2 poe cek si Abu Bakar teu dahar torojol cek Kangjeng Nabi aya naon maneh ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sampai sapenting ente Abu Bakar geus 22 penting kula geus 3 poe tuh
Masya Allah dongeng kos gitu. Ayo orang siap bae dakwah perang pangharepna pedang pangseketna. Wah gimbir atuh hujanana musuh. Kuari mah kiai teh dongengna lain kos gitu lain. Ente ngajukeun ya. Geus turun jan. Kitu kan buat kan. Geus turun jan. Wah turun geus sauti anu motong sial jasa. Tapi kuari keur nyieun deui. Kamari naon? Kamari mah fotona foto pondok. Kuari majelis. Eta kene kan lah geus we hiji-hiji ke musola batur los. Dongeng teh kos kari itu. Nyaho aing kabeungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa. Di Belaraja loba, di Cisoka loba, di Sepatan luangat gua brang geus pokona muah, di Cikupa loba. Nu eueuh teh di Pasar Kemis. Henteu tah mah di Pasar Kemis beneran teu tinggalin. Dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air. Beres teh mah dakwah kos kitu mah. Moal, engke da silih omongkeun. Kiai nu karitu suuzonna gede jasa. Kiai partai, kiai anu selalu memohon ke pemerintah suuzon gede jasa. Coba ge deuleukeun. Cak lain cak kula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya. Eta teh bakal suuzon gede jasa. Ka kiai-kiai anu kos itu teh ekstrim. Nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis. Nyana teh hateletik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngamongkeun kiai anu apik bakal. Lain cak kula mah nyampaikeun doang. Teu percaya? Deuleuh ya. Buku hese cenah macana mebes ya. Sok ngomong-ngomong. Atuh bacaan ieu na sapotong-sapotong. Nu ngeunah-ngeunahna doang. Dah, ieu abi teh kos karita ieu. Muhammad cek Gusti Allah balieran tinggalkeun deuleu ke situasina jeung kondisina. Nah, ulah ditinggalkeun justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jang ngabeberes. Mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk, wali teh ngangon, kiai teh ngangon. Tah ieu ngangon-ngangon bebek, besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu. Besi aya anu ka belah dieu ka keca. Bebek tadi giring-giring pangitik lagi kudu dua. Bebekna lempeng nyana ngaboros. Aduh tinggal bebek bayi lah goy. Aing di hus-hus aing sia mapal. Cak bebek geus aing geus mapal bae, mapal berjamaah. Teu bareres. Masya Allah. Kiai da ge mapal atuh deuk kumaha. Ndeu kumaha ngaping makhlukna. Pan ieu teh makhluk jang ulah sok ngridit. Bukunya nana kredit. Ndeu kumaha coba ieu. Sing hade nya ulah sok kegemes teuing yeuh kana duit-duit teh ulah nyanana nyeun proposal. Ndeu ngaping kumaha ka makhluk. Jabobolokot nyanana. Mal bisa tah pangitik tinggal pangitik. Engke na diomek ku bebek mana pangitik. Mana pangitik? Mana? Ayo aing pangitik ya. Mal beres lantaran nyanana bobolokot. Tuh, da mazarwa jeung nitahan tahajud nyanana kerek bae. Diintip ku jelema sia nitahan tahajud bae diintip bae. Teh hudang bae. Heh, sia. Ka aing sia nita tahajud. Gitu. Sia mah kerek bae. Jatuh mah nitah-nitah. Aduh bener mah bener ngan mal beres. Mal beres kajen gua kumat. Coba kos kolot nggak ulah-ulah nonton TV. Ya siap nonton TV baik ke anakna. Pugunya anak ke nonton TV kia. Nonton TV bawa enak. Sak anak aja aing teh nyana ieu nu puyeng. Jeung abah tak kula ieu. Sia kunaon? Dia pan ka kula ti ulah nonton TV aya abah keur naon? Aing mah kolot. Wal beres. Wal beres. Jakeur ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik, pasono-sono, parapih-rapih. Silih doakeun, lain silih dedeskeun, lain silih omongkeun baheula mah sebab naon? Dibeungkeut ku agama Islam ngaranna, di jero Islam dibeungkeut ku tujuan. Tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah. Silakeun di mana bae di pemerintah tah, di organisasi tah, di partai tah, di tani tah, di dagang teh hiji tujuanna. Dibeungkeut ku agama, dibeungkeut ku tujuan Allah
moal aya naon asal geus kaluar tina beungkeutan eta moal beres agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain sieu mah tujuanna hayang kedudukan sieu mah tujuanna hayang dunia agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese mantap hese eta nah Muhammad wa dzakir bihi elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanana laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi eueuh nu bakal ngurusan nulungan eueuh nu bakal nyapaatan nu bakal ngaropea moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah nu musyrik ka Gusti Allah saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjerumus ting jarungkel ka neraka anta kaya kiai ngadakwahan manusia teh ainyanana pi neraka nggak kumaha tuh coba ngomong lagi mau bisa ngomong cau tuh teu jelas cak masyarakat cau teu jelas tah mantap ngalempengkeun ka Gusti Allah dilempengkeun ku parentah-parentah jeung laranganana di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit moal tegas agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan tuh tapi lamun lempengnya na pangeran hiji Allah parentahanana salat puasa zakat haji laranganana ulah kredit ulah proposal ulah kos karitu bangsa haram nyana tegas daekeun jeung daekeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena ngeunah cara para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mantap kudu zahiron wa batin tah Muhammad elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim ulah datang kagak gejebur ku pagaweanana nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cak Gusti Allah kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat ieu bakal terjerumus luruskeun pituturan supaya ulah kitu di mana ke geus teu nurut engke ka neraka eueuh wali eueuh syafi eueuh nu bakal ngarope jeung eueuh bakal nulungan engke kaduhung di akhirat ketika nyana kokoseran deuk ditebus wa in ta'dil kulla adli andai kata awak-awakan saha bae nu geus ngagejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yu'khad minha moal ditarima tebusanana ditebusnya laku dunia katut eusina moal bisa katebus eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan cak Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima moal aya ieu nu nebus deuk saha pabrikeun ono moal diterima tebusan anak dina hati aing teu narima kana tebusan titik neraka bae ulah datang kasih gejebur ka neraka luruskeun Muhammad zakir bihi hok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim nah ulaika alladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah mangeranan ka aing endahan ka batu ka patung titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat mabok digedekeun zina korupsi maling jeung sajabana dengan kata somprana cek ahli tasawuf nuhankeun harta nuhankeun jabatan nuhankeun makhluk eta teh bahasa ahli tasawuf
di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf. Aya jelema resep jasa kana harta datang ka teh salat-salat acan dibahasakeunna mangeranan harta. Aya jelema resep jasa kana jabatan wani meuli sababaraha miliar oge nu penting aing diuk dukung ku sia berarti nyana mangeranana kana jabatan. Tah lamun aya jelema resep jasa ka makhluk ka jelema dibelaan ka jeung kumaha ge ngaranna nyana teh mencintai makhluk mangeranan ka makhluk. Aya karesep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf. Geus kuari dibahasakeun menuhankan dunia, menuhankan tahta, menuhankan jabatan, menuhankan makhluk. Tah eta teh bakal kena akibatna di akhirat neraka. Jelema-jelema nu teu nurut ka ajakan anjeun Muhammad, teu nurut ka parentah aing. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Jelema-jelema eta lalu bakal digejeburkeun ka neraka ku sebab pagaweannya na. Di neraka ke bakal kumaha? Lahum syarabum min hamim. Panas neraka teh dahaga ke bakal dibere cai jang nginum. Padahal manyana ge keur gugujubaran ku kucuprakan kekerbekan dina cai. Caina kumaha eta teh tiis tanya teh atawa panas teh sakumaha? Lahum syarabum min hamim. Bakal dibere inuman tina cai anu panas-panasna geus teu kacaritakeun sakumaha panasna. Sebab eta panasna teh kadeuleuh sanajan di wadah bubuncalan luar biasa ngagolak cek urang. Teh bakal dibere dipaksa titah nginum cai nu meunang ngagolak. Ngagolakeun di neraka inum ku sia. Ajur sainting-sainting. Kitulah para kafirin, kitulah para musyrikin, kitulah para munafikin bakalna ngagejebur ka neraka. Nu narakana ngagolakna luar biasa, titah nginum cai meunang ngagolakeun lagi ribuan tahun. Pokona mah geus bae acak-acakan usus-usus di jero teh boro-boro nu panasna ngabuncal di neraka model kos kitu. Cacak-cacak panas nu aya di urang ge mun diasupkeun langsung atuh acak-acakan komo ieu di neraka. Nailah wa azabun alim siksa anu pohara jasa. Kunaon eta? Bima kanu yakfurun. Tailah ku sebab manehanana kalalupur waktu di dunia. Nah, kakupuran-kakupuran di dunia engke bakal diasupkeun ka neraka. Neraka teh jang jelema-jelema anu kalapir. Neraka teh jang jelema-jelema anu musyrik. Neraka teh jang jelema-jelema anu munafik. Neraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah. Neraka teh eueuh seuneu. Eueuh seuneu sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad. Ketika kula berangkat ke Baghdad, aya kuburan di dinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburanna ja ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul. Asal aya geus saminggu teu kapanggih jeung tas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah? Sia ngomong jak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae seutik. Jang naon? Ya, jang ngarokok. Si Bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakne keur ngaraja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya wali, ulama, cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul. Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis
kikiayanan. Coba ya, musisi kikiayanan. Coba nu kumaha pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murigak bulu disebut kiai teh ya, sebab kiai teh kiai nu sok ya Allah, ya ilahi, ya Allah, ya ilahi. Ieu mah lain Pak, ya kredit, ya proposal, ya kredit, ya proposal. Wal beres kitu bata mah. Tah, nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes teh doang teh disebut marah. Ente kurang tuh. DRS-nya mahal itu. Oh iya, maaf ya. Guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha sia teh mana? Tah si neraka, nu bener. Tah saon tuh? Nengen seuneu manji. Eueuh. Kumaha sia teh bener kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Ulah minta, malaikat, ulah. Ieu neraka, mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Ai kitu rek naon? Coba rek neangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu. Cak malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cak malaikat, eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang deuleu. Dibukakeun ku malaikat zamania teh. Prek. Tah silakan ieu neraka. Asupna ka neraka. Yo. Pan cenah cak Muhammad, cak Anjeun Nabi neraka teh seuneu, ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon eueuh naon. Kakidul eueuh seuneu, kaler eueuh seuneu, kawetan eueuh seuneu, kakulna bohong berarti. Eueuh seuneu. Pancen neraka teh seuneu, kada eueuh. Kaluar deui nya malaikat. Kok enggak ada api? Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh, Bahlul. Neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api. Iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh. Nah, dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh, begitu. Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka. Dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina, bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi, bawa api dia ke sini. Tah, eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dia dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka mah nu mantak pantes dina Al-Qur'an. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar. Singsieun maneh ka neraka nu panghurungna teh manusia. Ieulah manusia-manusia nu kadarituna pinuh ku dosa. Asupkeun ka neraka nu mantak sanajan ngarendeng da duaan. Nu ieu mah ngan mabok doang, nu ieu mah nya mabok na zina nya maling. Ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna. Si mah pohara jasa atuh si mah bawana sakitu bae. Tuh kos kitu cak Ki Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah. Mantak ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka. Sahabat operasi. Ulama-ulama operasional terus ka neraka. Teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu. Bawa urang seuneuna. Geus mun hayang panas ge di neraka, bawa saloba-lobana. Kitu bae ulah hese-hese. Sanajan ngarendeng di ditu tah. Nu ieu mah teu boga piseuneun. Nu ieu mah pinuh. Atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng, nu ieu mah parah nu ieu mah. Nu ieu mah aman-aman bae. Tah nu mantek dipersilahkeun ka dieu teh. Kitu Tuan Raja Jawa sono horeng di neraka jahanam. Raja Harun Ar-Rasyid kieu nu bener sia lol. Bener cenah. Kira-kira aing mau seureun tuh. Ya asana mah pinuh lu Raja. Waduh, sia Bahlul kos pisaan bae. Karase ku aing sing trek awak aing. Ge.
Oke bakal kumaha tuh kumaha sama terserah Tuan Raja kira-kira bakal hayang kabeleuna rada rosa teruskeun kira-kira hayang aman di dituna tuh tama eureun jadi rajana eta mah terserah Tuan Raja ngan kula geus ngalalakon kana raka kos kitu duh cek bae cek Tuan Raja teh yang dikeureun bae tuh nya jadi rajana jadi terserah Tuan Raja tambah kahiji eta geus beres encan masih kena kira be Raja Harun Ar-Rasyid mikiran mainnya tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat mah asana araraman dina neraka nya guling gasar tah bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh bolak-balik teu bisa hee hudang nya salat kayak ngedeng deui nikmat meureun mun jadi wali mah di akhirat teu mamawaseun caku bahanu ditakeun ku si Bahlul kieu sapoe dua poe saminggu nya keur tenang-tenang kieu bae nya di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macul jok cek Tuan Raja teh saha eta kula saha sia Abu Nawas keluar aja ayeuna naon tidak termacul di dinya deuk melak cau manya melak cau di luhur cek jaran teh geus pokona mah sugan jadi be cek cenah manya melak cau di luhur atuh jamal jadi kajeun kumaha ge kuduna ge ditaneuh melak cau mah ulah di luhur sungsunan aing manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tage aja kawan aduh karena sehatan kedua kali Raja Harun Ar-Rasyid sial teuing je bener oge tah Abu Nawas kok nyahoeun aing hayang jadi wali gas atuh turun sia geus saya geus kaharti mah kula lagi turun tadi atuh mampir heula teu aram kula mah kudu ka istana mung mah tempat Ki Golkar tempat di dieu ini Abu Nawas sakaieu. 3 raja bae. 2 penasehat, hiji Bahlul, 2 Abu Nawas. Ceknya nih janu aredan kabeh tau. Panggil. Bahlul titah ka dieu Bahlul coba. Tudaekeun. Kunaon cenah tudaekeun anak? Wallahu alam, cek anu diutus. Coba titah ka dieu Bahlul, tah si Bahlul titah ka dieu jeung Abu Nawas. Aing hayang nanya nu sabenerna coba kumaha aing nyeri hati aing ye. Hiji bakal mamawaseun ya aing cak si Bahlul tah mah. Kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cak. Coba aing ngobrol nu sabenerna coba cak ada. Dikatakan itu. Kiai Bahlul, ulah kiai aing mah lain kiai, nu edan aing mah. Nu edan Bahlul tah kitu sia. Kita kali itu ku Tuan Raja. Dek naon? Sada rek nanya. Lamun dek nanya lain aing nu tita kadi itu raja anu ka dieu. Mak nya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong. Wih, ku edan jadi gatuh aing ngomong ku mah edan cenah. Sampaikan tinu edan ka ditu. Datang ka Abu Nawas. Tuan Abu Nawas. Ulah make tuan. Kiai Abu lain kiai aing mah. Satu, nu gelo. Sarua jeung nu tadi. Itu edan ieu gelo. Ieu mah dengan hormat Tuan Raja titah ka ditu cenah. Aya naon? Cenah nya geus teu bisa hees rek nanya masalah. Bejakeun ka Tuan Raja, moal aya wali, moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana. Eta mah pinuh ku paharaman. Lamun endek datang ka dieu eueuh ti ditu na gentong nyamperkeun gayung. Cih sarua jeung tadi teh mah cenah. Bebeda ka Tuan Raja sakumaha tadi laporanana. Sial amat eta. Apa ku aing cenah dibui bae kitu. Coba bui eta Abu Nawas bui. Beres tah budak. Dibui Abu Nawas diasupkeun dilayat ku Raja. Abu Nawas ulang. Ieu tah gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui. Jang ngeunahanan dibuyan cakna.
nikmat dain libuyan makulat teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa. Urang mah minta rada kebelan bae dibuyina cakena teh. Sial-sial teh cak tuan raja. Sugan teh nyeri dibuy horeng ngeunaheun. Ayeuna mah kieu bae nu mentak dibuy ge lain sabuy-buyna. Aing mah nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali. Syarat jadi wali mah eueuh naon hiji ulah sok es di luhur kasur. Nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja. Nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus. Nomor kaopat ulah sok hayang boga naon. Sakitu doang syaratna naon. Naon berat. Gos kitu syarat jadi wali mah. Nu bener bae nu bener simpulna kumaha? Oh, kakarak ngaluarkeun dalil. Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu. Begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas. Ulah sok rerejeungan jeung nafsu. Lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan. Lamun anjeun ieu digiring-giringna ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali. Sebab wali mah teu boga rasa diri mulya, teu boga rasa diri agung, teu boga rasa diri aya. Geus panghina-hinana, pang lemah-lemahna, pang rudin-rudina di dunia, tak mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula neuk guguru atuh ka anjeun. Atuh eueuh masalah deuk guguru mah. Ngan kudu kaluar ti istana. Geuk siap kula deuk kaluar ti istana. Ulah siap-siap kudu bebeneran. Bener. Karak kaluar istana dibikeun. Kerajaan dibikeun. Kaluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji. Calana hiji, serba hiji. Teu meunang make kendaraan. Lempang cumplang campling guruna Abu Nawas kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas sanggeusna dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya satungtung boga rasa agung jeung mulya eta teh nyaruaan jeung pangeran nu agung jeung nu mulya mah pangeran urang mah kudu ngahamba nu sa bener-benerna jadi hamba ulah boga rasana naon kakara dirinya seetik geus teu boga rasana naon kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakara ku jelema kuari mah di kota teh di ome teh nyahoeun eta raja huluna di kitu-kitu geusina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak didinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid. Baheula aing di raja-raja di dunia di akhirat mah bakalna disiksa. Kuari aing dihina-hina di dunia di akhirat aing bakal jadi raja. Tuh kakaraknya nak bebeja deui ka Abu Nawas. Geus jahoeun Abu Nawas ge. Makom demi makom geus dilaksanakeun. Cak Abu Nawas, wahai Raja Harun Ar-Rasyid, kuari kudu jadi raja deui. Ina naonan raja deui pimpin umat. Lamun umat tadi pimpin ieu bahaya. Anjeun mah boga wewenang, anjeun mah boga wilayah, anjeun mah keturunanna keturunan ti dituna keturunan ti sahabat. Nah, pimpin dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia. Tita jadi raja deui, dipaksa kudu raja-raja. Jadi raja deui jadi harus ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah, ngalempeng-lempeng umat, ngarapih-rapih umat supaya umat ulah sasar, diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja, hayang untung ti umat, kuari mah supaya umat hayang untung ti aing. Cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum wahai para umat deuk diajak ka Gusti Allah. Geus kuari mah ulah boga pikiran naon aing mimpin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah tamun geus kos kitu Allah jadi raja. Mun masih kana jadi raja mboh
bejo karena dunia boro-boro jadi raja nasional jadi lurah moal berak moal becek moal bener SPPT aya 2 geus kumaha tuh kadituna tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun di kumaha boro-boro jadi lurah jadi arat dia moal beres moal beres Masya Allah tah kos gitu dididik jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru hayang maca Quran ge kudu boga guru hayang bisa maca ieu bae ge ini Budi ini eta kudu boga guru Masya Allah tapi aya murid ngaleuwihan ti guru kadang-kadang aya Hasan Basri boga murid ngaranna Al Habib Ajam dididik ku nyana cumplang-campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu beres kawalianana geus kanyahoan ku hari muka pondok pesantren biasa geus di mana-mana jadi kiai dakwahna lurus geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia hiji bae ngalempeng-lempeng ngajak manusia eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh didatangan ku Ki Hasan Basri guru Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad ya Baghdad Hasan Basri ti Baghdad Basrah gunung sekitar ieu laluhur tapi hati kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatangan ku mama alhamdulillah didele ku mata zahir didele ku mata batin ku Ki Hasan Basri berapih geus bener-bener lillah segala rupa magahan ngajina lillah berjamaah na lillah kadatangan tamu na terus belillah diperhatikeun ku Ki Hasan Basri bagus datang ke pangkat kawalian anu optimal sempurna datanglah ke waktu dahar sore itu dahar roti aya segala aya macam-macam aya pas dek dahar aya tukang menta-menta Assalamualaikum Waalaikumsalam didele wah Habib murid hampura guru mana kek dicokotan tah naon-naon nu aya roti nu aya di dinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta aya lauk daging ayam segala rupa dibikeun aya sanguh dibikeun sedengkeun Ki Hasan Basri teh 2an deui mawa batur jadi 3an di dinya pas rotina 3 dibikeun kabeh cara ricing di hareupeun meja kosong cak babaturan teh cenah wali yang murid mama kayak gitu munnya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang bener gak ya baraman atuh lah dibikin kabeh oh ya mama nilai sangki ya mah tinggal ngelapan bae jadi Hasan Basri nama cicing bae cak babaturan nu saurang cak saurang deui kiai iya tadi urang geus gahayal dahar tiisup geus dahar pas dek dahar kudu dibikeunan kabeh tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nya pancena cak kiai tadi di imahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali kula mah atuh percaya bae mun nya ge nya wali minimal dipotong-potongkeun urang sapotongnya sapotong ieu mah beak kabeh ya wali kos kieu cek dia itu dihormat kurang nu geus puguh dihormatna jadi henteu dihormat Hasan Basri kieu aing ge can karti cek Hasan Basri teh wali gede aing ge can karti cek tapi ku aing milih nya teh wali geus pokona teu misleuk bae teh murid aing teh geus diangkat jadi wali cek tapi emang ge ieu kos kieu nyaho cek mati karti keur gumreng bae ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya 3an dibere kabeh atuh seserian
wah hehe bose tuh cak baturna anu disuguhan urang nu daharnya na mah ieu kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh nu dua mah ngomong tapi Ki Hasan Basri mah ngan saukur kieu da ngingin ka harti tetep ngingin ka harti jol beta Ki Habib teh datang di hari emang teu dalahar cek cenah ke dahar naon kayu di dahar ngan teu ngaromong di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum waalaikumsalam cek Ki Habib teh waduh ya alhamdulillah kula kamari ieu boga panyakit teh cager cek manehna ta ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna cek Ki Hasan Basri tuh eta meureun ieu dibuka ku Ki Habib datek sedangkan nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyesa roti hiji deui dibikeun tadina opat nu tilu dibikeun nu hiji henteu sebab nyana pantiluan pribumi saurang nu dibikeun nu tilu nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh eta ngan hiji doang mun kurang di dahar ku tiluan kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan kan gitu begitu datang tak eta teh tabu diumbrakeun di meja cek misa urang deh tadi mah bikin kabeh eta rotinya ieu loba jasa pan moal ka dahar eta tuh cek Ki Hasan Basri kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru nama jadi walina tahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan bener geus ka ambeul wah ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu eta mantak kieu Hasan Basri beres dahar nyana terus bebeja ka muridna be ieu mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambeuk ku anjeun teh ieu rahasiana naon sakali ditanya dua kali teu daek ngajawab demi Allah make wallah wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya kulantaran mama make sumpah kula bisa ngaluhuran mama kula mah ieu eueuh sama sakali cinta dunia jadi kula mah sama sakali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan ai mama mah memang geus cinta teu cinta kana dunia ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga aya mama mah kos kitu saeutik kula mah geus teu saeutik ketika acan geus eueuh be pokona mah dinolkeun urusan dahar mah eueuh sabakatul hibal-hibal acan ti dijana jadi kuari kula ngaluhuran mama jadi dunia ngahalangan karena pangkat urang satungtung urang ngejar dunia satungtung urang cinta dunia kajenting elmuna saadag-adag moal diangkat di hiji makom di hiji hal diangkat jadi wali moal jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia satungtung resep kana dunia nah ieu moal diangkat jadi wali ieu keur kabelah dieuna makin cinta kana dunia makin jauh jeung Gusti Allah cinta jasa kana dunia jauh jasa jeung Gusti Allah datang ke resep jasa teh nyaho nu halal nu haram ya ieu bagus jauh lagi datang kaku gara-gara cinta dunia pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut geusina nu ngahirupan nyana anu nyaetkeun nyana endahan teu disembah nyembah ka patung nyembah ka batu naudzubillah min zalik ilah lahum syarabum min hamimin wa adzabun alim bima kanu sebab kufur di alam dunia nah siksa maka urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin urang mah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayuh urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana nu sok daek ngaji mah rada deres tapi nu jauh ti pengajian usum natalan milu kuari natalan usum tahun baruan melo tahun baruan
lamun ngan sakadar lu Natalan jeung tahun baruan dan Kristen doang mal macet jalan. Nu ngamacetkeun jalan, anak-anak Ki Haji. Termasuk Ki Haji. Tanya lagi milu tahun baruan. Milu kitu Natalan, Masya Allah. Padahal mun urang nyaritakeun Natalan, eta teh ngan sakadar itu penyelewengan tamang ngagejeburuskeun urang. Ti ditu Natal di mana tama ayana di zaman Paus tama. Perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah. Jeung teu aya tama ti ditu Natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeuh mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa. Pasti tahlilan, pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli kan geus Injil nu asli nu kuari mah. Eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang mah moal macet. Berarti budayanya ieu geus merambah ka urang. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah iyalah kudu dipikirkan kurang nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula ye anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe nu leungit anakna nu saminggu anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang sekitar Balaraja sekitar Tigaraksa Cikupa Pasar Kemis kemeta kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus leungit pamajikanana beneran lain lalagaan. Ndek kamana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus dibokingnya nambereun ku Korea ku bule. Ya Allah, kula lagi milu prihatin. Ditanya kula salakina anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2, anu boga anak 3, anu geus boga anak aya nu geus lila cenah rumah tangga nangan teu boga-boga anak. Lah leungit coba ieu. Ke gira ge, beres tahun baru maruncul deui. Periksa coba papalang kakanana gua. Coba ngagedean tang teh coba. Masya Allah. Baheula mah urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota ku ari maka urang. Ieu kakara kos kikieu kok tahun berikutna. Sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa badu sarun. Beki goreng, beki cilaka. Urang mah ku ari geus karolot masih kene bisa menikmati ayat-ayat. Wallahu alam kahareupna zaman anak jeung incu urang Masya Allah geus hararese lain lalagaan ieu mah zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki aki geus hese teu bisa nonton TV kabelah dieuna geus make eta naon gara colokan kuari mah TV dibawa geus make 3G geus make BlackBerry kuari geus aya sistem anyar deui wah geus sagala rupa canggih kuari mah nges kadugalan kagorengan dibawa terus setiap saat ke kamar mandi di jalan di mobil dan lain sebagainya mopo ka Gusti Allah ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isu pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke di kumaha kiai geus balalang krut kabeh kos kitu kabeh ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah jasa sarua kiai jeung lain kiai batur ngeridit nyana leuwih hebat ngeriditna batur nyen proposalna hiji nyana mah 5 berarti cinta duniana luar biasa nu ngelempeng-lempeng jeung nasehatan anak incu urang coba naudzubillah min zalik wa min zalik sementara eta budaya-budaya Kristen budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa isuk pageto pembangunan di dieu perumahan luar biasa nu geus bae ku urang deuleu Sumarekon deuleu BSD dele perumahan-perumahan gitu geus teu menyatu jeung agama api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau hirup geus masing-masing Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang dibaca teu pernah komo dilaksanakeunna mah da kumaha sekeliling urang ge perumahan lain ulah mun urang ningali motivasina sangat bagus tapi kandas agama pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang udah bisa dipercaya di bidang agama mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh pemerintah geus acak-acakan MUI geus acak-acakan
kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram mui make label halal haram halal haram halal kene. Geus sabaraha coba. Tapi kok teu dilaksanakeun. Di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan ukos kara itu ieu teh aya campuran-campuran barang haram. Ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun haram padahal make barang-barang anu haram ieu teh geus lain lalagaan di urang. Henteu kumaha gebak kaharepna ieu. Ieu geus carita teori iwati urang muntayang ka Gusti Allah. Gusti, mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti. Dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya rabbal alamin. Gusti Maha Kawasa. Tapi lamun urang ningali sejarah Kangjeng Nabi istimewa, zaman sahabat sangat istimewa, zaman tabi'in istimewa, setelah tabi'in geus mulai rapuh. Ya, 500 tahun Hijriah bangkit deui zaman Raden Patah. Tidinya teu kebel kurang ti sahabat. Ti harita can pernah bangkit deui datang ka kuari. 1400 can bangkit deui. Kakarak endeu kamari lamun nyaho sejarah kamari tinggal salengkaheun deui. Ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkaheun deui. Runtuh Kristen jeung Yahudi. Tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam, bunuh itu Osama bin Laden, kuari bangkit deui. Encan kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi dati ditu teh dikaburkeun. Teu meunang urang mencintai itu. Teu meunang urang teh terus mengikuti, teu meunang lantaran urang bertekuk lutut ke Amerika. Nah, kuari geus encan, kuari keur bujurna raramena kuari teh. Urang mah teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel, teu paham Syria, teu paham Mesir. Henteu paham, nu paham teh ngan saukur kikituan nama horeng di jero nama keur main anu dahsyat luar biasa. Mentak geus, urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae. Nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti. Iwati kitu. Lamun di jerona lain kenakalan agama, maknya orok di berondong drat naon salahna. Maknya ibu-ibu di berondong drat naon salahna. Naon kasalahanana? Di Irak mainnya atuh perang kos kitu ded masyarakat kabeh. Agama lantaran boga sejarah. Moal kaluar ti 10 negara sejarah. Sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10. 10 begitu diamati teh. 1 Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor kagenepna Yordan, nomor ketujuh Yaman, nomor ke-8 kitu Palestina, ke-9 Israel, terakhir ieu Mekah jeung Madinah. 10 negara. Tiangan coba ge ditafsir-tafsir hanya 10 negara. Urang carita Kangjeng Nabi Adam di ditu, carita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu, carita Kangjeng Nabi Nuh di ditu, carita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu. Oh, kacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng, aya lain nu kamari. Emang isin nggak ada yang nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah, Masya Allah. Berak ngarana teh ya Allah, teu pantes jasa. Tuh gini. Ingat ke MZ pisan, da MZ. Urang ka Kangjeng Nabi Muhammad mangeunahkeun jasa. Ya Habibi ya Muhammad nikmat cek. MZ ya mengenang MZ. Coba nu eta. Ya Habibi ya tugimin. Aya beta MZ. Sakitu nama Masya Allah. Nah, mal keluar ti dinya teh sejarah. Urang mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh, Turki berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ayub, Baghdad berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Yunus, Nenawi, sarua Baghdad. Kuburan-kuburanna masih aya kene, nu mantak kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki ka ditu ka Yordan.
encan kuburan-kuburan para sahabat Masya Allah moal kaluar ti negara eta nyaritakeun urang berbagai tafsir nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh eta caah di mana gunung judina di mana geus araraya kabeh di negara itu kabeh turunan urang mah ka dieu zaman harita mah encan aya Cikupa encan aya Pasir Gadung encan aya lah anyar tah mangkos kitu tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga tapi kuari termasuk negara terbesar Islam alhamdulillahirabbil alamin ieu pohara Indonesia teh pohara Islam nu pang loba-lobaan cuman kuari mun ngukur kualitas Masya Allah ngan tetep bae urang mah mun tayang jaaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mah pan teu maot mantak begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang ziarah menang saha eta mun lain menang Allah moal bisa wah beh zararah penting mah zarah beh salat gitu timbal pagede-gede oh masalah ya Allah ya Rabbi leilah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah ketika itu teu beres indit kegeus tiis datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka kitulah konsep dakwah teh bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus ieu meunang ieu henteu bejakeun ieu wajib ieu sunah bejakeun ieu makruh ieu mubah bejakeun ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat pemerintah urang mudah-mudahan dibere teger dibere lurus jeung adil para kiai nage mudah-mudahan dibere kararuat ku Gusti Allah sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur kuat agamana kuat negara jeung bangsana sehingga urang kabehan ada dina ridho Allah Subhanahu wa taala di barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mentak aneh kuari mah dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai magrib titah nutup dagang teh ulah sok muka geus waktu istirahat kuari mah magrib malah muka dengan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah peuting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae dagang berang magrib tutup geus bae usaha berang jatilok aya nu macul peuting tapi kuari mah justru macul ti peuting bae komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting bae tah ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya as isya heula berjamaah terus ka imah sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam 1 abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun peuting ieu teu tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam 1 Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 cenah ban Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepkeun jasa ka kaula nu kula ge resepkeun jasa ka anjeunna
Mustakuni wa saku nyana rindu ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat henteu kumaha tahajudna jam hiji masih kana wawalak-wakan wawalak-wakan jam hiji jam 2 balik ceramah jam 2 iraha tahajud jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya mah masih keneh ngaji keneh aya nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk iraha tahajud deuk iraha tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah makan gitu-gitu pareman TV gantiin gede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta ja'ala laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat tiduran tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas penting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafil wa ja'ala al-laila sakana saha tanu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan mah kapanggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi moal kaluar tina relna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullum fi falaki yasbahun panon poe lempang dina falakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina falakna sabulaneun ta ieu dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diaan caang nu teh dina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu geulis kadeuleu geulisna nu betot kadeuleu petot nu putih kadeuleu putihna nu hideng kadeuleu hidengna melalui panon poe ieulah wa huwal ladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan lumantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta
bulan ya Allah ya Rabbi. Di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna. Jang naon ieu li ta'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun, bing bilangan bulan. Dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April. Afhamtun maisarhun yun jarhun rusarun agasun sepsun jun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ieu adalah buruj simali bagian kaler. Okmizun nop astun des kauzun janjatun febdaltun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi. Aya us-usna didinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9. Jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi. Artina simali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul. Lantaran ieu teh aya falak-falakna, aya bagian kaler, aya bagian kidul. Engke waktu salat ge beda-beda. Waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10, aya jam 3 lewat 14, aya jam 3 net lewat 5, aya deui engke jam 3 lewat 30 menit. Maghribna lamun urang keur make jitu waktu waktu Indonesia Barat engke beda-beda. Kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun teu angkeub mengangkep teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu naon detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae saperlempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teh ngaranna tah atawa urang deuk pake waktu gorbi maghribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun. Jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep maghrib asal jam genep maghrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macem-macem atawa jam genep kurang 2 menit pokokna mah urang nyieun waktu jam genep maghrib. Wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu mikiran beuteung ge datang moal ka maghrib cak keneh ieu incu Allah mah nyana ge nginum sarua bae tolol. Ih, saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husban. Kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Sia lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel berarti ieu ustaz 9 sangaran sia ngaran aing Tedi hayang ka sia hayang ka Sarwiti hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah Sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung 2 waw hirup 3 ta sin genep 10 waw genep 10 genep tak 200 genep 10 genep ngaran sia Tedi tak 200 dal opat berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi seberapa 300
260 genep bagi 12 sabaraha cepat kalkulator. Masih keneh aya keneh hiasa bagi deui 12 sesana tina 12 sabaraha engke tadi bagi deui 12 sesana sabaraha masih keneh loba keneh bagi 7 teh poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ya. Nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ye ieu opat sarwiti opat ngitung ti Ahad Minggu Senin Selasa Rebo wirid ku sia tapar Rebo ye sia ujianana geus lah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna magrib batur sholat yang ngawirid teu kudu sholat diutang pahala karena ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe. Nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna. Tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta. Geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito. Ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot. Dihitung kurang tahun naon ya hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husban asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan ti luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyen cenah urang rumus can bisa urang nyen rumus can bisa make hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus ari make sulamunairen nah ngaji nyen rumus sorangan beak cenah eta jieun ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang jieun kurang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyeun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digiclekeun ku Amerika mantak ngagiclek bae ngajanyana mantak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep sulamunairen nda kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional jak kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetap sulam diulah-ulah ngaji sulam tetap menang ne kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantang Malaysia yang serikeun ke Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarnya di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung sulamunairen ai Indonesia henteu nya sarikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkeun jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulu sia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyen rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu mantak moal ka ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin
Wasyamsa wal qamara husbana. Itu tinggal ngaji baik. Dek ngaji sulam munairin mangga, dek ngaji durusul palasi kepala kiah di Jawa mangga akur tak bakalna durusul pala kiah mah beda seutak setik jeung sulam. Selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji sulam munairin dua durusul palakiah ngan kesulitanna durusul palakiah mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola pan SD kelas 6 ngaji heula log ngaji mantap kau kesulitan namun orang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik di Agustus September gas nyado sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 bisa eta teh pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan teh maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pakai tetep sulam durusul palakiah jadi hitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah sahabat naranya Kanjeng Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes letik ke ayat deui kumaha Kanjeng Nabi ngajawabna kul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu kul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskeun kadang ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan urang nunggu rumus di Amerika aji mah aji bae